Dulur-dulur kemonesan Kadaria orang ngumpul seserian Tapi omat ulah sok seri sorangan Disitana cek batur jelema edam. Naon deh? Tulungan gerak ngebit teh meuli TV anyar geuningan. Tapi teu hurung pamenerkeun. Di TV anyar. Diraku TV anyar teu hurung bibi. Mesti colokeun acan. Geus geus colokeun tapi angger. Sugan eta keur meulina ti gedrug atawa ti beubeut TV teu. Teu mulus teu lagrag teu kumaha. Diudusan keneh. Heeh. Bibi meuli TV merek naon deh? Asana microwave gitu merekna teh. Please Bi. Ya. Microwave mah lain TV. Microwave mah open. Open listrik, ajang nyieun kue, ajang ngahaneutkeun kadaharan. Microwave mah. TV cenah. Ampun teuing katrona bi aing. Bisa wae ya anjir ya. Kemang saroja ya. Naon nih kos? Biasa we Brad. Sore kieu mah nongkrong atuh. Oh. Cing buka udud euy lah. Urang geus kadahar peuteui ya. Ini asa bau karbit sungut. Nya eta Brad. Kerusum hujan kieu mah kosim di parean udud teh eureun heula euy. Naon sok salah maneh mah. Ya. Keur usum tiris udud mah ngeunahna teh. Ai maneh. Pan eta Brad. Tadi isuk kosim di bejaan ku Hansip Karja. Cenah lamun keur hujan. Udud Brad. Anjing. Nya atuh kos. Keur hujan terus udud nya paeh atuh ududna nu paeh kos. Ududna nu paeh. Atuh tinggal beuleum deui we atuh situ jeung bari oge nanaonan atuh situ udud bari hujanan. Maneh udud mah di imah we. Ini kota sempit kieu anjir ieu sirah kosim. Ngarti atuh kosim ge ah. Nya kosim itu loh tuh ngarti nu kitu. Anger anu sabere nyaho kieu teh. Sotoy anjir. Tapi meni lilanya Brad usum hujan iraha lodona kosim hayang udud deui. Nya cek aing ge. Cenah ngarti ieu. Aya-aya wae ieu anjir ya hulu japuh ya. Cocok wae ku aing itu sanggup haneut ieu. Brad, nanya urang mah duit teh beak bae euy. Yang awet mah tong dipake sih teh. Tara Brad, tara dipake. Palingnya di dompetan. Iya. Hah, bisa wae ya jerawat batu ya. Kosim mah Brad, puting katipu di pasar malam. Ketipu? Oh. Di pasar malam? Anjir. Parah si kosim ya. Please kos, ya di pasar malam mah tempat rame sih teh. Moal aya nu katipu, moal aya jelema nu katipu kecuali jelema rempang juga si ieu nya. Guys, bener tuh. Katipu jangan di pasar malam ya. Ya paling ge kacopetan di pasar malam mah kos. Maneh katipu naon? Ya kupingkeun Brad. Pan kosim teh peutingnya aing dagang buku gambar. Mangga cenah Bapak, Ibu 10.000 tilu cenah mirah. Terus meuli didinya. Meuli Brad dari warung mah 5.000-an hiji. Terus? Coba kosim ingat ka budak sok resepeun ngagambar. Meuli we kosim teh 10.000-an. Terus nepi ka imahnya dibukaan ku kosim nu ka hiji, nu ka dua, nu ka tilu kabeh anjir eueuh gambaran polos tah. Dasar tukang gambar belagungnya an. Sia nu belagung mah anjing. Parah anjing si kosim ieu. Ampun teuing. Kos, si teh buku gambar, sebutna buku gambar.
ya. Tapi polos ya teh buku gambar mah. Terus budak maneh arek ngagambar di mana lamun eta bukuna aya gambaran. Parah aja si Kosim ya. Cek aing ge baheula sakola TK si teh anjir. Sia mah sakola TK anjir ngadon modal dari sakolana balik wae jadi na kieu ye anjir. Ngomongkeun si Kosim ya. Hah, aya wae ieu ya anjir ya. Kolecer ombak banyu ya. Obat nyeri sirah ke euy. Kunaon deh? Riut ya sirah ya. Naon kujang riut segala atuh dipake getaranya guys ya. Sirah jeung aya rieutan segala. Kan orang beting gadang, Brad. Kadang geus naon? Ngaraguan tunduh. Tapi kakasareanana geura Brad datang-datang tunduhna. Ya, cek aing ge anjing. Aing ngawangkong jeung bos Cuplahem. Kak, antar ka teh teh yuk. Saha nu geuring? Bibek ikan ceuli yeuh. Anjing. Curiga bibi aing congean deui ya. Congean bi. Teu geura amni ngahina. Si euy kunaon atuh? Pugu siki kacang hejo asupna jero ceuli. Oh, atuh teu kudu ka dokter teh bi. Ya, siki kacang hejo kana ceuli mah tinggal ngecelakan unggal isuk ke jeung sore. Becai celak. Jarak saminggu ke biji oge. Tinggal nyabut. Gampang ya guys. Hah, bisa we ieu kaos anyar yeuh. Nih alus kaos teh mah dimulina. Sugan aing arek gitu jangkrik kalung jadi kena kaos. Kaos kamone Sandi nu anyar ieu edisi terbaru guys. Cek we eta karanyang koneng di. Amun hayang mah guys ya. Gagah kieu anjir si urada gitu ya. Pokona mah lamun make kaos ieu mah gagahna ge anjir melampaui batas normal we pokona mah guys ya. Sok cek karanyang koneng. Hah bisa wae ieu pelok buah ya. Brad cenah di dinya sunat tulen Brad. Nah, si teh ngomong teh anjing jadi aya perbodenan sih. Nah, kanaon tadi? Eta Brad lamun di dinya Sunda tulen Brad. Naon Brad? Hartina hana caraka data sawala Brad. Cangkel anjing. Cangkel ceng ngomong eta maneh kumaha eta anjir. Jadi kitu. Ngahaka naon aing rek nanya heula ngahaka naon bieu? Hah? Gaang siapa dihakannya? Henteu Brad, Ngadar naon atuh? ngadahar beurit. Aing anjing. Pan aing geus ngomong ceng, eta beurit lain hakaneun jelema sia teh. Pan jadi kieu sia jadi gagap anjir. Keur makamari oge hese sia teh ngomong teh anjing tambahan deui ngahakan beurit sia jadi kieu tah. Tah, kapan cenah? Jamu Brad. Jamu. Naon tadi pertanyaan teh? Ana calaka data sawala. Nya Brad. Ceng, sorry ceng. Ya, orang cenah orang Sunda. Orang Sunda ngumara orang ceng. Orang asli nama anjir orang planet Saturnus. Ya guys. Teu aing teu nyaho naon artina eta? Ya. Anakna cilaka. Kolotna babawa Brad. Bae aing diwadolan ge aing teu nyaho ieu lah. Oh gitu atuh teh. Nya Brad.